Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah kurang patepang deui dina pangajaran Bhinneka Budaya Sunda nya. Ayeuna kumaha kaayaan hidup sadayana, mugia dina kaayaan sehat walafiat. Barudak ayeuna urang ngabahas dina pangajaran dinten ieu urang ngabahas ngeunaan pagelaran seni Sunda nu aya di Bandung Barat ya. Nu disebat seni Sunda teh nyaeta karya seni cipta gitu, cipta seni. Urang ditinggal geura ayeuna ieu nya karya cipta seni anu aya di Bandung Barat dan anu khas atau anu khusus anu aya di Bandung Barat. Salerusna barudak karya seni nu aya di Bandung Barat teh seueur, nanging ku ibu ayeuna urang di pedar mung tilu rupanya ditinggali geura ieu nya. Cipta seni khas Bandung Barat anu kahiji anu bade dipedar dina pangajaran ayeuna nyaeta ngeunaan sasapian. Teras anu kadua ngeunaan tari Gapura-Hiang. Anu katilu ngeunaan Karatagan Bandung Barat. Insyaallah urang dibahas hiji-hijinya supados urang sadayana kuninga tah naon anu disebut sasapian, naon anu disebut tari Gapura-Hiang, sareng naon anu disebut Karatagan Bandung Barat. Cik ditinggal slide anu ieu tah nya. Urang kali ieu teh tingali naon ieu namina teh? Ieu teh namina teh sasapian ya, sasapian. Ditinggal geura ini teh ieu teh sasapian teh nyaeta mangrupa seni tradisi masyarakat Cihideung anu aya di kawasan Bandung Barat di tahun kapungkur, di tahun baheula nyaeta di tahun 1830. Wah, geus lami ya ieu kesenian teh. Ieu kesenian teh turun-tumurun ti generasi ka generasi nepi ka ayeuna. Ayeuna ge masih osok dipintonkeun dina helaran atawa jeung Agustusan. Cobi ditinggal ieu tah. Ieu raragana teh dijieun tina awi jeung kai nya. Ieu awak sapi jeung hulu sapi nu gede ieu teh dijieun tina awi jeung kai, terus dituruban ku lawon bodas ya. Tah nu maenkeun ieu kesenian nyaeta ku lalaki anu gede tanaga tur anu boga keahlian khusus. Ieu teh si pamaenna teh bakal mintonkeun atraksi kawas manusia ya. Bisa ngiping, bisa ngajleng, bisa luluncatan, malah mun teu dijagaan mah bisa nyuruduk kanu lalajo ieu teh. Tah dina maenkeunna teh nya dina mintonkeun sasapian teh dipirik ku kendang, ku kecrek, jeung ku goong ieu teh. Dina ngalaguna ku sinden diganti jeung tarompet. Ieu nya nu ngaranna sasapian anu aya di Cihideung ya. Ciri khas atawa kesenian khas anu aya di Kabupaten Bandung Barat. Terus ayeuna urang ditinggal anu kadua. Anu kadua nyaeta mangrupa tari Gapura-Hiang. Nah, ieu ya gambarna tari Gapura-Hiang teh. Tari ieu teh dijieun ku seniman Bandung Barat tahun 2017. Tari Gapura-Hiang teh kaasup tari Karasemen Pangbagea. Eta tari anu khusus dijieun keur ngabageakeun tamu agung anu ngadongdon ka hiji tempat atawa dina acara kanagaraan dirayakeun di Bandung Barat. Tah ieu tari teh barudak dipirik ku gamelan anu aduh manis sareng waditrak acapi, biola, jeung alat perkusi nu lainna ya.
eta anu kadua. Terus anu katilu mangga diperhatoskeun nyaeta Karatagan Bandung Barat. Anu disebat Karatagan teh nyaeta karawitan Sunda pikeun nuduhkeun lagu anu gerakan gandang umpakana atawa kata-katana ngahudangkeun rasa sumangat. Ieu lagu Karatagan Bandung Barat teh dijieun atawa diciptakeun ku Bapak Haji Ase Rukmantara tahun 2008 ya. Cobi ayeuna urang diaos heula tah ieu Karatagan Bandung Barat teh. Cobi ditinggalnya Bandung Barat hudang tandang berjuang ngawangun nagri Jembar Waluya ngawangun praja warisan Purwa wibawa mukti Kertara Harja sugih pangarti nyantri sakola Yunda nyantakna nanjer komara nyangga budaya ngadeg wibawa luhur ajena agung bangsana sehat lahirna sehat batina jag-jag waringkas jiwa santika Bandung Barat sayaga Bandung Barat sawawa Bandung Barat jaya. Nah, ieu teh mangrupa lagu Kabupaten Bandung Barat anu bakal ngahudangkeun sumanget bangga janten warga Bandung Barat anu nyantri ya terus anu sugih pangarti anu jaya ieu mangrupa Karatagan atau lagu Bandung Barat. Oke, insyaallah di kelas genep hidup bakal diajar ngalagu ieu ya ngalagu Karatagan Bandung Barat insyaallah ya. Mugia sadayana panjang yuswa. Tah kitu barudak kanggo pangajaran dinten ieu. Alhamdulillah dinten ieu urang tos ngabahas tilu rupa cipta seni khas Bandung Barat. Eta tadi ieu nya nu nembe dibahas perkawis seni namina teh sasapian, seni sasapian anu aya di Cihideung Bandung Barat. Ini ieu mangrupa cipta seni anu khas ya, karawitan atau seni khas anu aya di Cihideung wilayah Bandung Barat. Terus anu kadua urang ge tos ngabahas ngeunaan tari Gapurahiang. Eta mangrupa tari karesemen pangbagea anu khusus dijieun kanggo ngabageakeun tamu agung anu sumping ka hiji tempat atanepi ka Kabupaten Bandung Barat. Terus anu katilu anu tos dibahas eta ngeunaan Karatagan Bandung Barat. Eta mangrupa lagu anu ngahudangkeun sumangat anu bangga janten warga Bandung Barat jaya gitu saratnya. Nah kitu murang kali ya sadayana mugia sadayana paham ibu ngawilujengkeun ka sadayana mugia sararehat wilujeng diajar. Hatur nuhun kana perhatosanana, hapunten kana kakiranganana. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga permios.